konsep negara supaya barokah. Dua, Allah nyebutkan amanu wa takwa, iman jeung takwa. Kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan, urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari neuleuh ka empang cai maayangan hararejo, neuleuh urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo, neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya nu kering eueuh caian, bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai. Berarti kan pinuh ku teu berkah. Ketika orang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing, padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat, tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing, ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam. Urang lamun neuleuh polisi ongkos di alam luar, polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet. Urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih, aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah. Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa, padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang. Kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun, nu salah disalahkeun, tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu. Kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu, geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu. Lain teu berkah. Ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh di singkolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hateten neuleuh pasawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa, caina ngemplang teu lila di pelakan pare hejo rata luar biasa. Urang ningali ka sawah, di sawah teh loba caian Masya Allah, lauk betik jeung lauk julung-julung, lulumpatan bunga jasa, kebelah ditu aya lele, segala aya gabus. Masya Allah ningali di solokan-solokan anak ya Karim, eta mah lele rombongan. Bika bitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana, kabeneran sawah teh belah ditu namah teh dipelakan lantaran jeroyu urang tahu. Coba bebejakan nu boga sawahna mamang ja ieu mah teu kapelakan ku kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ge bagi dua jeung mamang. Masalah geus Bang, ditau. Ya Allah keplok. Masya Allah eta lauk datang ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah. Ya Allah ya Rabbi, mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing, cabut asal turunkan pancing ayaan pan hiji menang 5, ilma pan 20 tuh menang hiji acan keberkah teh ngaranna kos itu tah lo bating pan batan menang emang pan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku orang sing ades ya panna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso panna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang masih tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi teh aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh tuh bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna
iya mamancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas deuk balik menang alhamdulillah lele hiji bunga ngoloso deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka menang hiji di mana ngoloso deui teu kudu bebe jatuh kos kitu teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah iya karim udah kamu nyari daga dong geluduk aya deui geluduk nyanyi turun deui hujan masya Allah di luhur turun hujan membawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa masya Allah pare jaradi nu dipelaku manusia jagong jaradi nu dipelaku manusia kitu kene kacang gitu kene cabe jeung sajabah-sajabada nu dipelakna jukut dan segala rupana tanah aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratan bagian hayam coba eta kebagian kabeh berkah ngarana geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahar loba ambalai hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding mah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngarana itulah keberkahan ayang berkah kos kitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu henteu walaupun kumaha walakin kadzabul rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku hari masyarakat Indonesia teh judi iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan arareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia mah Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup bae nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 bareng ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu berkah ya kuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas paeh kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung Gusti teu kudu make kalkulator 1.000 Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah pararae padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu aya naon eta di India nu nyaho
iwal ti jelema nu nyaho atuh eses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India, kemudian pada bulan Rajab kemarin jelema tersebut diculik, dibawa ke Amerika, dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun. Wah jelema loba jasa nu arasub Isa culik deui ku Amerika, dibunuh deui. Di Pakistan hiji golotama. Kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebat eta jelema dakwah teu perlu kukuana dicaritakeun ngaranna. Kemudian tangkap di Pakistan, dibunuh kene di Pakistan. Terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga pilih ngan ayeuna ngomong besi lu besi nyanyahoanan sakula di bulan Ramadhan India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula. Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bah ulah saudara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kanyana aya teh menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun enggak teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu kene jeung pamarentah jalain keheung nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang gawa urang ketika dicaritakeun kabok-brokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula. Nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu leumpangna NU ka dieu leumpangna Golkar ka dieu leumpangna P3 ka dieu leumpangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih. Nah ieu anu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama duh lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun tanah jadi tatanen gitu kene hasil tanena kemudian kurang didahar nah didaharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana banteu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan hi sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jadinya nggak tahu apa majikan aku udah ngaji teu ngaji pada ngariung urang sudah kan salurkeun ka pamajikan urang ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu keluar Masya Allah gunting rambut di marhabaan kabelah dieuna aya HP malaikeun kunaon eta lantaran tadina dibacaan di doa aya TV mbungeun nya ngan neuleuh doang paling ya iya mah lu bantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP
kemudian dibelikan jamarah baik main internetnya di HP gitu. Wih, luar biasa. Kabelah dia bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna. Kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngablonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atau anak setan. Pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah. Gusti, hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti? Teh dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkan ke Gusti Allah, Gusti, ai pamajikan abdi di mana? 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka ai. Mentek ketika ya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan. Geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak juri. Geus sia kumaha. Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri kiai kitu onam. Komplotan juri kabeh burung. Laila konsepna walawan alal qura man wattaqau dibulak-balik supaya urang teh aya bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Baik ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim. Isin bari istisqa urang ngajak saha? Ndek ngajak saha istisqa? Ndek ngajak saha? Pad istisqa we instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat. Camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna. Camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula. Ulah main jeger-jeger bae. Puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ka Allah embe munding sapi bawa ka lapangan hayam bebek bawa ka ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan. Pengke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli sunnatal istisqa Allahu akbar. Urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu arti sih teu ngoe kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu siji panas bebek panas buah kabeh teh cicing panas pan Allah memperhatikan busak toh hewan kabeh panas-panasan geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi sebab urang mah nonton TV semua tah nu dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia Gusti sapodo dek hujanan bebek tan penting hujan lah pokoknya mah. Isi nu rek ari dek istisqa berapa embung. Sahabaturna istisqa. Sahabaturna jatuh meminta ka Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Aya sahabat. Tuhan, ulah khutbah bae kunaon? Panas kami minta hujan. Langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan. Kanjeng Nabi tak bunga luar biasa datang kan bisa balik di masjid hujan tuh gebrek bae Kanjeng Nabi bapak di masjid di pun Kanjeng Nabi balik bapak hari Kanjeng Nabi tuh bisa hujan tuh bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda kayak mas saminggu hujan bae saminggu turun hujan datang ke ayat imah nu ka bawah imam panggung maka bawa segala pagar-pagar ke bawahnya ada Jumat deh jeung Kanjeng Nabi
begitu Kanjeng Nabi baca hutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kanjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh jadi Gusti ya memang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan fajir Kanjeng Nabi langsung ngadong adik returan hujan turun tuh model kos kitu Kanjeng Nabi Masya Allah nah iya wani orang yang menuturkan jelema nu ikhlas mah ayo nuturkan nu teu ikhlas aya teh nutas dan garangan istisqa di nelayan di hari penelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya orang mah pokoknya mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik itu ganjaran pan teu datang ka maksud teh mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu inti urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego hah ai kamari sia ngomong tahajud sia tuh coba ayo tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan tembung yang menuturkeun usara itu embung menuk ikhlas tu andie karak daek atuh kiai bae uai gembung ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah enta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penda sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamaninga doa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat cak aing mah henteu mal maka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mantap ai kudu nama aman wattaqau pemimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah engke lamun narariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na orenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lalobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atau Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean munang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah ka ngajakan batur sorangan deh heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca shalawat ka kanjeng Nabi kabla dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh karoh ron aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah naon Mama
roh Mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus. Itu bisa kadeuleu hujan. Bisa kadeuleu. Haji pendigi kawarieuna le kuntilanak. Meureun sabangsa manan kitu geuna. Tak bisa deuleu roh lain sabaragan. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ayo Mutanim Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi. Ayo Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ari Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh, nu mantak bararsi batur rumah tuh bisa kadeuleu. Geus, ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja caknya nanti. Oh iya, bagaimana di sana itu? Bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya, ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat, takol habak. Itu kudu ngomong pas gitu di roh roh jeung roh ngaranna ge teh lain make ieu ngobrolna. Urang ngadan urang kadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Terus ngobrol juga. Tak besi aya di kuburan nu ngahaneng. Eta okos naon eta? Geus ulah diberjakeun lah pokona mah. Eta jare keur ngobrol. Tah, engke ge haju aya engke ge. Tah sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh, masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung Uyut. Uyut heuh. Lain jeung malaikat lain aing jeung Uyut cak kana teh. Terus mah dasar dukun berenang nyawa aing dukun nyawa lain jadi ada bukan Uyut baik mah. Aya kapanggih jeung Uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek bae. Kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Yo kos kitu lah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu, alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab orang kaambe ku malaikat sengit, orang maca sholawat kaambe, orang maca Quran kaambe ku malaikat. Orang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Orang zikir tengah peuting, malaikat nongton di luhur langit. Orang tahajud tengah peuting, malaikat nongton. Nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masya Allah, numantak disebutlah ku malaikat ketika ya jelema hudang peting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge, kepeting deuleu ditonton ku mana. Ijahu. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung. Henteu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Henteu kudu, waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, coba tatangga. Di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat teh ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat teh ngobrol. Malaikat, oh, tah mah kiaina sih kiai kos kitu tah nya. Urang turunan galedeg yuk. His, malaikat perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita jauh kitu jangan teh sebenarnya mah. Ya Allah familanul qura wallahu